Bi, Bibi jeung Mang Didi ke mana? Nek belanja deh ke pasar. Oh, Bi, Dewi minta duit yuk. Minta duit. Oh, Bi, Dewi yang beli skincare Dewi beak. Oh, inget boga duit Dewi. Ih, Bibi mah aya ge. Eta di dompet duit meureun Bi lain daun cau. Atuh ho duit, tapi ieu mah duit ge jeung belanja dagangan warung aing. Lamun dibikin ka sia mah atuh warung aing isian meureun. Nyaho Dewi? Manggeus ge, Dewi nak minta duit ka Mang Didin be. Kan Mang Didin kabogona Bibi Dewi. Siapa minta duit ka aing? Pugu aing ge, keur teu boga duit. Ih, kudu boga duit bae kadengena. Bibi uyuhan daek bobogohan jeung Mang Didin. Bener cak Mang Daday, Mang Didin mah mau kondo. Sia Dewi, ngomongna. Bener mah. Dewi, atuh sia nangan pagawean ge aya yang boga duit mah. Gawe naon tuh Bi? Atuh ngalamar ke pabrik ke, jasa boga ijazah. Lah Bi, zaman korime ijazah tong ngajamin asup gawe. Hese teh boga orang dalam mah jeung teu bari nyogok mah. Oh sih, tapi ikhtiar deh heula. Bagusnya, aing ke pasar heula. Ayo Din. Oke. Ayo. Berep-berep, kunaon sih ya? Gering aing Dil. Gering naon sia bek? Kayana asup angin, sekadalun nih maing. Ai, bahaya bek sekadalon mah. Oh, ongkrokeun aing gramet. Waduh, hampura bek air balik. Aing kita ngacailan ku maing. Oh, Dil. Siapa nya pongkrokeun aing? Sorry bek, aing ngedek balik. Aing ada kabar si Benjo ge sarua cenah gering. Gering. Gering naon si Benjo? Teu nyaho aing ge, cenah mah juburna keluar busa. Kok bisa sih jubur si Benjo keluar busa? Kayaknya si Benjo mah sangkan sabun bek. Mang Daday serangan bae. Mang Sandil ke mana sih? Mang Daday manggil Mang Sandil tuh? Apa Mang Daday ke sarua teu manggil Mang Sandil? Mungkin Mang Sandil mah keur di pos kitunya. Apa mungkin Mang Sandil keur ngising di imah? Ja Benjo can ngecek sih ka imah. Kira-kira Mang Sandil keur di pos apa keur ngisingnya Mang? Coba Mang tebak. Halo, rumah sakit jiwa. Di dia jelema dan lepas yo. Ngaran Sina Benjo. Mohon gerak langsung ditewak bae. Langsung suntik mati bae jelema lah. Medan, Benjo nanya bener-bener. Ya, rai kena pertanyaan sia. Mang Daday, tolongan urang Mang. Kunaon sia subek? Urang gering Mang, asup angin, pangkorokeun urang Mang. Moal amat aing. Geura Mang, tolongan urang Mang, urang teu kawawa yeuh. Tunggu si Benjo bae tuh. Embung Benjo ge ngerok kasobek mah gila, loba dakian. Ulah kitu sih Jo. Tapi Jo, cenah saya cek si Sandil gering. Kok si Adi dia sih? Gering. Oh, tadi si Sandil ngomong gitu ke aing. Cenah jubur sia keluar busa. Medan emang Sandil, Benjo gering gento. Ento gering. Atau buktina Benjo sehat yo. Oh sih. Awas Jo, pangkorokeun aing Jo. Aing teu kawawa jasa yeuh. Nyaho sia Benjo karunya si subek. Kabur pae si subek teu kapeunjit ka deui. Emangna urang kotok. Bek, sia kunaon? Aing gering dew, asup angin. Oh, Aing minta pangkorokeun ka Mang Daday jeung si Benjo arembungeun. parah amat Benjo, Mang Daday. Karunya batur si Subek. Tarega budak mah dew. Awas ge dew, kerokeun aing dew. Oke Bek, tapi bayarnya. Bayar. Oh Bek, soalnya aing keur butuh duit. Mayar bara duit ge dew. Lamun ngerok doang mah 50.000, lamun plus diurutan 150.000 doang. Mahal amat Dewi. Ari daek eta ge. Ih, aing hayang dikerokeun doang dew. Tapi aing boga duit 20.000 doang tuh. Hongus lah kajen daripada hentok. Kang saya ge dikerokna di Maheng Bayu. Di dieu mah minyakna. Tenang, aing aya hembody yeuh, duit koinna ge aya. Kang saya ge aing geus teu kawawa jasa yeuh. Aos Mang. Uyuhan sia Dewi. Rek ngerok si subek. Ih, Kajen lah Mang, jadi bayar. Berarti siapa kos cewek bayaran Dew. Emang kurang gitu Benjo, aing jadi cewek bayaran. Keur kieu mah aing dititah naon ge daek bae asal dibayar. Geus segera dew geura kerokeun. Oke Bek. Jo, Mang Daday, geus mending mabur ditulah. Emang udah mabut Benjo mah. ini sarua lah, mabur lah. Bagus lah kayak gitu mah. Nyari Bek. Lumayan dew. Mang,
Mang Sandil on amat sih. Cuna Benjo cap Mang Sandil ngomong kakak Subek, Benjo gering cina. Jubur Benjo keluar busa segala. Oh, Jo, eta bajak alasan doang. Tadi si Subek minta dikerokeun ke kami. Jo, sama si Dewi tuh. Manggi di itu di bangku keur ngerok ka Subek. Kalau Subek. Oh, Jo, kok si Dewi daekeun sih ngerokan si Subek? si Dewi kuari jadi cewek bayaran, Mang. Hah? Jadi cewek bayaran? Maksudnya kumaha Jo, si Dewi jadi cewek bayaran. Tadi cek si Dewi manehna dek siap bae cenah di titana naon ge asal dibayar. Wah, Dil, mantep Ima. Oh, Met. Oh, geus lah, Benjo mah balik heula, hayang sing. Kugeura ditu. Dil, saya nyakal duit ento di nyawa si Dewi. Tomet. Aing Saya boga duit meureun, Met. sarua Dil gitu nyakal duit. Met. Aing boga ide, gede ge. Kumaha ide aing, Met? Boleh dicoba Dil, gaskeun. Ayolah. Mang, udang mang. Mang. Udang, Mang. Udang mang. Ayo nah, si Saria ngudang-udang aing. Mang. Tolongan si Subek, Mang. Tolongan naon? Subek gering. Oh, kan tadi si Subek kerokan ku si Dewi. Oh mang, tapi si Subek pas dikerok utang ngising. Utang ngising. Oh. Sunggutna keluar tai, Mang. Tes ya, kok bisa gitu ge? Nyaho, Mang. Juya kami ke DG untuk minta sumbangan ke Mang Dadai. Kami dik mau si Subek ke rumah sakit. Oh, hangus ge ya. Ih mang, cepet doang, eta cepet deui. Ih, Met, ieu mah jeung pegangan aing teh boga duit deui. Mang, ieu demi nyawa batur urang mang. Aing mah hangus ge ya. Nah, nuhun mangnya. Oh, Mang, kami nginjem HP-nya. anjing naon? Nelpon dulur si Subek. Terus kami ndek telepon PRT segala. Ndek nginjem mobilna, ndek mau si Subek ke rumah sakit. Oh, hangus ya. Tapi Mang, HP-nya di bawahnya. Oh, hangus kira ditu. Tapi apa yang udah dijual nya? Tuh moal, Mang. Tapi si Subek di mana aja kuari? Aing poho tapi tenanya tadi ka budak. Aduh. Met, mantep kan ide aing. Oh Dil, geus gimana jadi urang nyawa si Dewi. Yoi, kayak orang kerejengan loh. Atuh lah. Aing ngopain harpa sih ngopain tukangna Dil. Kok yang bagian tukang masih curangan sih, Meh? Kenapa Dil si Dewi mah? Jam mantep ih. Oh sih, mantap-mantapnya si Dewi mah. Kelek nagala mun diletakkan metak geunah. Pasti. Met, saya kurang bari video kan loh, supaya orang buat kenang-kenangan yang si Dewi. Oh Dil. Tapi simpennya di memori aing. Kajenting yang buka HP ge, aing memori kata boga aing lagi nyimpen video bokep. Oke, mantap. Ayolah. Nuhun ya, Dew. Heuh, Bek. Sia bisaan ngerok nama, Dew. Ngeunaheun henteu nyeri. Heula, tapi aing lamun dititah ngerok ku sia dimbung, Bek. Kunaon, Dew? Gila aing da ki sia loba jasa, sia mah mandina ku leutak meureun. Tolo Dewi. Gila aing. Dew, saya harus ngerok di Subek tah. Heeh, Met. Oh. Dev, emang bener cek si Benjo, si Kori jadi cewek bayaran, di titah nanon gedek bae asal dibayar. Deal keur kieu mah di ditah naon ge daek bae asal aya duitan. Oke, Dev, hayu luji kami. Ka mana? Kayak masih sandil Dew. Kayak kami sih dibayar 2.000, ya duaan. Tuh. Oke, hayu atuh. Mantep, Met. Sengade saya, Dew. Ka budak dua ieu mah. Budak mah predator kabeh. Ganeng si eueup-eueup sia tah kos predator mah beungeut si kos komodo. Maedan. Ayo saya Dew. Hayu. Ayo. Ada Subek. Dewi. Udaek bae. Matur belanja tah. Oh Jo. Meuli cikin teh teh. Meuli lah. Nah, sih meuli tah, ya meuli mah. Dek ngutang heula teh. Teh sia. Menang teu diutang. Itu menang, munah bae sia. Ada sama kitu jualana teu bisa dihutang. Aneh. Atuh sia mah aing karek mantas belanja datang ge encan ka imah geus nek dihutang bae. Buset lah, udah di lalianan. Di ngaran ke si Benyo majelma buka otak. Mau di dieu kalem. Atau emang bener si majelma buka otakan. Si mau otakna merendiakan ku orai keur orokna. Maedan. Dak,
si Subek utang ngising oh. Utang ngising. Oh, cek si Memet jeung si Sandil. Emang si nyerahot tah? Henteu ja. Ih, kumaha sih si Subek ager gering. Tadi si Memet jeung si Sandil minta sumbangan ka aing, cenah mah jeung mau si Subek ka rumah sakit. Mang, lain tadi ka Subek keker dikerok ku si Dewi di bangku. Oh, Jo, cok budak eta si Subek mantus dikerok ku si Dewi. Keluar tai dina sungutna. Eta mah si Subek kena penyakit muntabir meureun duy. Bisa jadi sih. Ju, kuari ka Subekna di mana, Mang? Masih di ditu meureun dina bangku. Haus ge yuk, urang nempo si Subek heula yuk, Des. Hayu ge. Ju eta belanjaan bawa ka dieu tah ka main. Geus ge bae, urang nempo si Subek heula. Oh geus hayu ge. Ayo. Den, kieu bae. Sia jeung si Benjo ka ditu teu lah nong si Subek. Aing jeung si Desi nganterkeun dieu belanjaan ka warung si Desi. Bacot. Ayo, Des. Sudah baik ya. Ada jero. Di kamar. Atuh, deh, kira aku udah di luar. Tuh di luar be di dieu kunaon kitu. Isin lah di luar mah. Isi naon ba atuh cuek be. Eta sia barbar jasa dia si Dewi. Sobat, matak agresif jasa mah resep. Maksudnya naon? Di sana kanjak macem-macem ya kaing. Biasa deh, kami Mercy ge cuman hayang. Embung aing, emang aing cewek naon? Siapa masih Dewi? Cenah saya jadi cewek bayaran, saya daek di titah naon ge asal dibayar. Nah, Dewi, kami cuma yang dibikin puas sama Neng Dewi nu plem. Teu hayang aing, maksud aing mah aing dek di tanah naon ge seperti ngerok, ngurut, lain dek memuaskan nafsu saria. Bisa aing dek balik. Dewi, udah kemana? Kan seksi baru kami. Oh geus ye, duit saria ku yang dibalikeun deui. Ih, itu jadi tah. Tolong. Men. Langsung deh, Kibela. Siap, kami tetap dibayar, tapi saya dek di videokeun ya. Di video kumaha Memet? Kieu Dewinya. 100 kali Dew. Loba amat Memet. 50 kali ge, 50 kali. Lamun 10 kali daek aing keur butuh duit jasa be ieu mah. Bagus lah, gaskeun 10 kalinya. Oh geus. Bari diuk Dew. Beli itu. Ayo. Video. Kita muka sampai salat nih. Kita 3 kali dihitung ya. 1, 2, 3. Subek, kena sia utang ngising. Utang ngising. Oh, cek si Sandil jeung si Memet sia utang ngising, ju budak minta sumbangan ka aing, jeung mawa sia ke rumah sakit. Ih, budak mah bohong, Mang. Orang cuman gering ge asup angin doang kok. Ju dikerok ku si Dewi rada ngeunaheun ieu awak. Haram jada doang eta budak senip waing. Mana aing geus nyumbang deui. Doi. Setia aku benang bae ditipu ku budak 2. Teh ku gantarawang doang eta budak. Berarti si Memet jeung si Sandil nyawa si Dewi ge make duit Mang Dadai meureun. Atuh lah pasti. Subek, maksud sia naon si Dewi disewa ku budak? Jadi kieu teh si Dewi ngomongna nek jadi cewek bayaran, di titah naon bae ge daek cenah asal dibayar. Ju eta budak nyawa si Dewi ku ari. Ih, parah amat si Dewi bisa jadi kos kitu. Oh, ja, teu nyangka aing nya. Kudu gegera di tiangan eta mah teh si Dewina bisi kaburu dikukumahakeun. Oh, Jo. Tadi mah ngomong si Dewi nek dibawa ka imah sia Jo, ku si Sandil jeung ku si Memet. Waduh. Nah, si Dewi tuh datang tuh. Dewi, siang geus dikumahakeun bae ku si Memet jeung ku si Sandil, ha? Jadi kumahakeun kok bi. Ulah bohong sia Dew. Serius Mang. Cenah sia kuari geus jadi cewek bayaran cenah cek budak ieu. Terus dititah naon bae nek daek bae asal mah dibayar. Bi, tapi budak kabehan mah salah paham maksud Dewi. Dewi daek di tanah naon ge lain berarti nek jual diri. Terus Maksud Dewi daek lamun aya nu nitah ngerok jeung ngurut asal dibayar. oh, Tapi Dew, saya bener kan? Minta dikukumakeun ku si Sandil jeung si Memet. Henteu Mang, budak mah cuma minta Dewi divideokeun terus bari belum sia ku daek bae. Ajeun lebih lumayan. Ngomong 10 kali dibayar 200.000 lumayan. Aduh, Dewi. Duit aing eta Dew anu dibayarkeun ka sia. Oh tah, Oh, budak senip waing. Kadikeun balikeun duit aing. embung lah ieu mah jadi milik Dewi. Nyaho kumaha sih sia dadai? Masalah duit sia mah urusanna jeung budak. Nyaho. Aduh, aing mah. Hejo ka imah sia, urang tekeun budakna. Ayo ge, Subek ayo. Mung lah aing mandek balik, nek istirahat heula mantes dikerokan. Hejo lah, urang bae.
Masih lah. Orang mending kayak masih bayar yuk. Ayo ge, Dew, sini kayak main lah. Malah bi Dewi nak beli skincare. Anggus. Ayo. Andil, Mang, haramja ada sia geus nipu aing sia. Duit aing pakai mayar si Dewi di taman desa. Kok kemarin nyawa sih? Nah, lah, kan ngapain? Ih, itu siapa tuh ngocoknya? Ih, gila amat aing. Mang Sandil, ku aneh. Aing. Sepen ngoperan sabun. Jangan sih lah. Met, dia aing mah tidak mau tahu. Pokoknya kembalikan duit aing ku ari. Ih, Mang. Wari mau Mang. Oh, Mang, kayaknya diganti lebaran. Kebal amat, aing stop kan dia. Woi, kerja siap. Hancur, hancur. Ih, bleh, bangun, men. Woi, sadar, kerja dong siap, Bang. Ih, tidak mau.